Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot bantar gede segera siap-siap sabab Andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jeblot koleang kublak tobat. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeuneureun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Barang maranehna nepi ka tujuan waktu eta Karta jeung Kartina ka Cidang ngaranjugna jeung ambek barang nempo dua lalaki anu boga pangawakan jarangkung badag buukna gimbal keur narik dua wanoja jeung deui kolot eta wanoja teh terus-terusan mertahankeun anak maranehna supaya teu bisa dibawa ku dua lalaki eta. Kang geuningan ieu jelma bangka warah Kang kedah kumaha ingin diantepkeun akang ingin diantepkeun nya nyai ulah diantepkeun sok ku nyai bae ayeuna mah ku akang rek di Bandungan sok ku nyai kawas nama dilawan ku nyai oge moal bisa wala kaya ieu dua mangkluk teh sok geura tindak ku nyai geura tindak. Jakarta waktu harita langsung nitah kitu atuh puguh bae Kartina teh teu loba nyarita deui kacilang syuk cebrot koleang kublak dua lalaki eta teh narumpra dina taneuh tapi tuluy ngorejat hudang bari mencrong ka cilaseukeutna kana beungeut Kartina molotot ambek bari ngagorowok sedangkeun dua wanoja anu tadi terus-terusan dibetot ditarik rek dibawa ku maranehna lalumpatan jeung indung bapana katut warga anu waktu eta geus ngariung ti tadi oge ngan teu sanggup ngalawan kukumaha sabab aya nu ngadeuketan dibanting ditenggel atawa ditajong nalumpra eta kaayaan waktu eta jadina teh sakabeh warga pas nempo kaayaan dua wanoja geus leupas tina cangkreman dua eta lalaki ka cidabungahna sanajan masih keneh pinuh ku karewas. Setan sia saha Andika hah nah Andika rek ngagantikeun dua eta wanoja hayang dibawa ku dewek hah cek salah seorang lalaki eta waktu eta langsung nyerowok kitu bari nulak cangkeng bangun ka cida ambokna. Cek saha kuring hayang dibawa ku Andika anu tunggu mah Andika duaan teh bakal diwarah ku kuring nanaonan kitu patut naon sia ngadon rek maksa bawa dua wanoja eta geus puguh dua wanoja teh teu daek dibawa ku Andika. Saha Andika saha urang mana sia ngadon nyin kakacauan ieu lembur cek Kartina waktu eta langsung nyarita kitu bari mencrong seukeut kana dua mata dua lalaki anu geus narulak cangkeng molotot oge ka manehna. Montong hayang nyaho saha dewek duaan sia montong anu puguh mah sia geus wawanianan ngadon datang ka ieu tempat wayahna sia sanajan sia rada kolot tapi geulis keneh sia teh bakal dibawa sia ku dewek bakal dijadikeun bondon dewek sia eta anu dicerowokeun ku dua lalaki. Setan sia montongnya capek kawas kitu patut ari bisa sanggup bawa kuring masuk lakukeun sia lakukeun lamun heueuh Andika sanggup rek kitu rek ieu oge sok kual dilawan atau mau ditolak ku kuring sok lakukeun sia lakukeun lamun kuring geus teu bisa kumaha mah pek rek di kitu di kieu oge rek dibawa ka mana oge pasti pasrah kuring teh cek Kartina waktu eta langsung nyerongot kitu bari tak-tak manehna teh kulantaran geus yakin dua lalaki eta teh bakal nyerang. Bener bae waktu eta teh langsung gacileng salah seorang teh eta lalaki langsung nyerang teu loba nyarita deui syuk lep
leplos cerelat kacelang syuk cebrod telik deug calik jeung cerelat saurang deui waktu eta barang nempo baturna geus kabeunangan jeung mundur sababaraha lengkah ka tukang sanggeus kakeunaan tenggelan Kartina langsung nyerang. Setan sia rasakeun ieu cucung mah kadewek sia kaceleng hiuk leplos cerelat kaceleng syuk berat koleang kubrak eta lalaki teh langsung nangkarak bengkang kulantaran gerakan Kartina kacida cepetna langsung nyapu dua sukuna. Nanahaonan anika teh nanahaonan kaos kitu patut gede ari kabek mah gede kahayang mah hayang lagulang gaper kuring jeung hayang bawa dua eta wanoja nanaonan kaos kitu patut sia sok rek ngalakukeun naon deui sia rek ngalakukeun naon deui ceuk Kartina waktu eta langsung nyengcerikeun bari nyarita kitu. Setan untung ajago sia rasakeun ieu seret 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 dua lalaki teh waktu eta langsung nyabut bedogna. Dasar bocokok nanahaonan arandika teh nanahaonan piraku ngalawan awewe kelas kuring jeung sorangan rek dihurup arandika make bedog teu boga ka era sia teh teu boga ka era ceuk Kartina waktu eta langsung nyolongot kitu. Nyai ulah diantepkeun warah jalma bang kawarah kitu patut warah ulah diantepkeun nyai. Nya nyai warah nyai warah waktu eta sakabeh warga anu nyaksian kaayaan dua lalaki eta teu walakaya di hareupeun Kartina ting corowok kitu ngabobotohan mere sumanget ka Kartina kulantaran kacida yakina Kartina bakal mampu ngelekeun dua lalaki eta. Nya keun bapak-bapak ibu-ibu keun ku abdi bakal diwarah mangku kaos kieu patut mah sabab lamun diantepkeun mah kaos kitu kalakuana sanggeunahna ngadon hayang mawa wanoja anu lain hakna lamun wanojana daekeun mah dibawa ku kuring oge moal diganggu sia tapi kanyataanna dua wanoja teh embung sabab teu pantes keur anika duaan mah teu pantes eta wanoja teh kacida geulisna anika mananahaonan kieu patut banget pinuku bewok banget karang kaos kitu patut teu pantes kedua wanoja geulis ieu mah sia teh ceuk Kartina waktu eta sanggeus ngajawab kana ting corowokna sakabeh warga anu nyaksian dina waktu eta langsung nyarita kitu ka dua lalaki eta atuh puguh bae dua lalaki eta teh beuki ambek kacida. Setan sia ngahina sia can ele debek oge can ele sia kacileng hiuk dua bedog anu kacida seukeutna teh ting saleber rek ngahanca sakujur awak Kartina tapi pubuhan anu dilawan ku maranehna teh lain awewe sambarangan tapi awewe anu pinuh ku pangarti komo deui dina elehna ge Karta salakina geus mencrong ti kajauhan bakal ngalakukeun tindakan tapi waktu eta kulantaran nempo kaayaan pamajikanna teh bener-bener kamampuanna aya di saluhureun dua eta laki Karta waktu eta ngan saukur seri leutik bari diuk nyaksian gerakan pamajikanna anu kacida hebatna. Syukur Jai syukur Akang Bunga kamampuannya teh beuki asak syukur sok kunyai warah dua mangkluk teh warah ulah diantepkeun eta anu digerenteskeun dina hate Karta bari seri leutik sedangkan Kartina anu menang panyerang ti dua lawana anu ngagunakeun dua bedog kacida seukeutna teh awakna kacida cepetna beblesatan kaditu ka dieu sanggeus sababaraha kali nyingkahan dua bedog anu lamun keuna teh matak ngabahayakeun jiwana dina kasempetan anu teu bisa dipondah deui teu bisa disingkahan ku dua lalaki eta leungeunna teh langsung ngetig geulang leungeun maranehna rasakeun sia kacileng hiuk cebrod celeng dua bedog teh ngeceleng kacida jauhna ulah diantepkeun nyai ulah diantepkeun warah siksa bener nyai siksa kabeh warga waktu eta ting corowok deui bakat ku Bunga kulantaran kacida yakina Kartina bakal mampu ngelehkeun dua lalaki eta sedangkan dua lalaki eta sanajan bedog geus leungit tina
cecekelana dengerenkeun serangan anak setan sia ngacago di hareupeun dewek montong boga rasa rek bisa ngelehkeun dewek duaan sia rasakeun ieu kacelang syuk 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 ceblod 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 calik deug rasakeun ceblod 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 alah nanaon kitu patut sia kitu patut naon kitu patut sia rasakeun ieu andi kaduaan bakal ngacongkeng dina waktu ayeuna syuk kacelang ceblod 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 koleang kubrak dua lalaki teh waktu eta geus teu balak aya kulantaran Kartina teu hayang loba micenan waktu deui langsung ngagunakeun kekuatan batin anu cukup keur ngalumpuhkeun dua lalaki eta sakali tenggelan keuna kana dada maranehna. Waktu eta dua lalaki teh langsung ohek-ohekan utah uger getih lalambaran. Kieu patut sia sok rek kumaha geus kieu rek kumaha sia jawab sia ada di kata saha urang mana nah urang dieu bapak-bapak ibu-ibu urang dieu ieu teh sanes nyai sanes nyan sanes nyai sanes duka jalma ti mana ieu ngadon sumping ka ieu lebur rek nyulik dieu si nyai duaan cek sakabeh warga waktu eta langsung ting corowok nembalan pananya Kartina. Aduh ampun aduh nyeri ampun aduh nyeri eta anu diharagungkeun ku dua lalaki bari ohek-ohekan terus-terusan utah uger getih lalambaran ngan saukur bisa ngararasakeun ka nyeri humaragung matakna jadi jalma teh kudu bener sia boga pangarti teh sabaraha wani anan ngalakukeun tindakan kaos kieu patut sanajan pangarti luhur oge montong gigian sia teh montong cek Saraswati bari nulak cangkeng leuteub ka dua lalaki eta jawab sia ada di kate saha jawab sia jawab bisa dipariuskeun ta bohong teh cek Kartina waktu eta nanya deui bari geus ngangkat sukuna ampun koneal dua nana waktu eta langsung hudang beretak kaceng lumpat sakalumpat lampet ninggalkeun eta patempatan tengah jawab pananya Kartina setan sia setan kadon kabur awas ya diudag cek Kartina waktu eta nyorowok itu tapi barang rek ngudag Karta langsung luncat newak gelang leungeunna ulah nyai ulah dudagkeun we antep geus keun antep eta mah geus naon geus teu wani kukumaha deui geus moal wani datang ka ieu lembur ieu moalkeun antepkeun mata kabur ge yang salametkeun ulah dikukumaha nu penting masih nyai duaan tuh kapan salamet teu cecel teu bocel lain gitu nyai Jakarta waktu eta sanggeus nyegah pamajikanna indi teh eta tempat ngudag dua lalaki eta langsung nyarita kitu bari neuteub ka dua wanoja anu masih keneh dicekelan ku indung bapana kulantaran kacidasieuna wanoja eta teh dibawa ku dua lalaki tadi. Nuhun alhamdulillah Kang alhamdulillah ece atur nuhun upami teu ka sumpingan ece mah duka kumaha meureun kaayaan abdi ayeuna teh cek dua wanoja waktu eta langsung nyarita kitu bari nyamperkeun terus ngagabrug ngarangkul Kartina nya tos nyai tos ulah nyarios kitu nya nyai ulah nyarios kitu entos berenang mata kieu oge anu kawasa teh masih keneh nang payungan nyai cek Kartina jeung Karta waktu eta langsung nyarita kitu ngalelemu hate dua wanoja atuh waktu eta teh burudul warga anu ti tadi ngan saukur mencrong ti kajauhan nyaksian sagala kaayaan anu waktu eta kajadian nyalampeurkeun terus ngajak sasalaman ngawanohkeun diri maranehna masing-masing komo deui dua kolot dua wanoja eta mah kulantaran geus kahutangan budi disalametkeun anakna tina bahaya anu tangtuna moal bisa
disingkahan lamun dua eta wanoja teh mampu dibawa ku dua lalaki tadi. Hatur nuhun Nyai Ujang, hatur nuhun. Ayeuna anak bapak teh parantos salamet, hatur nuhun. Nyai Ujang, hatur nuhun saha Ujang teh nah bade ka mana atawa parantos di mana ieu teh? Cek dua kolot dua wanoja eta langsung nanya kitu bari tuteup ka Karta jeung Kartina. Mohon tos tekenging diemutan deui, nu penting mah ayeuna si Nyai parantos salamet sareng deui kaleresan abdi duaan teh nuju aya di perjalanan bade nuju ka hiji tempat. Abdi duaan teh tadi ngadang aya nu ting corowok ting jarerit di lembur ieu jeung saleresna mah memang abdi teh duaan teh bade ngaliwat ka ieu lembur, jadina teh kaleresan meureunna tos kieu bae si Nyai duaan teh kedah salamet tina cangkraman dua lalaki tadi. Tapi laras bapak sareng ibu sadayana teh teterang saha maranehna teh. Jakarta waktu eta langsung nanya kitu bari neuteuk ka dua kolot dua wanoja eta. Laras bapak mak laras nah teterang saha eta salaresna saha? Jakartina waktu eta langsung nambahan kana pananya salakina. Duka Ujang Nyai duka nya laras Ujang duka Nyai duka sabab kakaraeun ningali dua pameget tadi. Tapi kawas nama meureunnan komplotan para rampok anu biasa ngarampok ka lembur-lembur, tapi ari supingna dina wayah kieu mah nembean ayeuna. Tapi duka ari laras teu nama eta komplotan para rampok teh duka ngan anu kadang ti baheula dugikeun ka ayeuna teh anu sok nyulikan wanoja teh komplotan rampok Nyai Ujang. Cek sakabeh warga waktu eta langsung nyararita kitu, khususna mah dua kolot dua wanoja anu samemehna hampir-hampiran anak paranehna kabawa atawa mampu diculik ku dua lalaki tadi. Nya atuh ari tos kieu mah kudu syukuran jeung deikeun masalah saha-sahana mari teu terang makeun bae. Nu penting mah si Nyai duaan ayeuna salamet kumargi tos teu aya nanaon deui meureunnan abdi duaan mah ayeuna moal lami ngobrol sareng bapak sadayana kumargi bade aya kaperyogian anu teu tiasa di engke-engke deui. Ayeuna mah abdi bade pamit, abdi duaan teh bade pamit bapak. Nuhun bapak mah hapunten teu tiasa lami abdi duaan mah. Cek Kartina jeung Karta waktu eta langsung nyarita kitu bari nyolongkrong ngajak sasalaman atuh puguh bae sakabeh warga teh kacidahan jeluna kulantaran samemehna mah maranehna teh hayang ngajamu Karta jeung Kartina. Ujang Nyai nah teu tiasa ngaleueut heula sareng ngobrol heula samentawis mah teu kenging enggal nganturkeun di lembur kapan tacan ngaleueutna naon. Hatur nuhun jaba oge geuningan ayeuna teh parantos disalametkeun upami teu aya Nyai jeung Ujang mah sareatna beuneunan parantos kumaha anak bapak jeung pamajikan bapak teh. Cek dua warga anu hampir-hampiran anak maranehna diculik ku dua lalaki eta waktu eta langsung ngebrehkeun ka hayangna. Hatur nuhun bapak mah hatur nuhun. Laras bapak mah hatur nuhun sanes teu hoyong lami aya di ieu lembur, tapi tadi tos dicarioskeun ku diri abdi duaan teh ayeuna teh nuju aya kaperyogian anu teu tiasa diengke-engke deui mangga ayeuna namanya hapunten sanes baktos bae saupamina kaleresan abdi duaan ngaliwat ka ieu lembur deui. Insyaallah abdi bade rada lami meureunnan ngobrol sareng bapak katut ibu sadayana ayeuna mah permios abdi bade enggal miang deui. Jakarta jeung Kartina waktu eta teu bisa dicandet leuwih lila deui atuh pupuk bae sakabeh warga teh sanajan hanjelu maranehna teh teu bisa kumaha salianti ngadoakeun jeung nganuhunkeun sagala rupa dicaritakeun samemeh akhirna mah Karta jeung Kartina teh geus leumpang ninggalkeun maranehna ditutup ku sakabeh warga nempikeun ka leungit.
Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan Karta jeung Kartina anu keur leumpang rek muru ka Sumur Legok Cikuray. Ayeuna urang tuturkeun kaayaan dua lalaki tadi anu bari nahan ka nyeri lulumpatan terus asup ka leuweung geuningan. Maranehna teh anak buah Ki Bantar Gede. Sanggeus jauh ti lembur jeung geus aya di tengah leuweung, reg duanana teh bari renghap ranjug langsung diuk dina jukut bari nahan ka nyeri. Maranehna teh nyararita, edan aduh teu disangka euy urang ayeuna teh bakal gagal jeung disahanya jalma tadi teh saha kakarang ngelawan awewe meureunna ting kabogohna ting pamajikana geus teu balakaya urang teh kamampuanna ka cida luhurna. Komo deui meureunna ngalawan duanana, wah urang teh geus kawas kumaha sahanya. Aduh cilaka, nyeri kieu nyeri, aduh urang kudu ngomong kumaha yeuh ka Abah Bantar Gede, kudu kumaha ya, ngomong ka si Abah kudu kumaha. Aduh da pagawean urang teh ieu teh kahayang sorangan lain parentah si Abah da si Abah Matarani tah mawaan awewe. Aduh cilaka, kunaon geuningan urang teh hayang ngalakukeun tindakan tiborang. Aduh nyeri, aduh dada nyeri, cek salah saurang lalaki eta langsung ngebrehkeun ka bingung jeung kasieuna bari muringis nahan ka nyeri. Sarua debek oge sarua, aduh cilaka euy, heueuh teu nyangka, geuningan teu nyangka dina poe ayeuna urang teh bakal apes, bakal ditepungkeun dua jalma anu kacida hebatna ilmuna kakarang ngalawan awewe eta oge geus ripu urang teh. Cek baturna waktu eta langsung nyelengkeung kitu nembalan bari sarua ngararasakeun ka nyeri anu dina waktu eta keur dirasakeun ku manehna. Sanggeus nyararita kitu, duanana teh langsung ngagolerkeun awakna dina jukut, tapi beukila beuki nyeri dadana teh puguh bae. Duanana guling gasahan terus-terusan ohek-ohekan getih lalambaran anu diutahkeun ku manehna duaan teu eureun-eureun. Aduh celaka euy, celaka lamun teu balik urang teh wah moal waras euy, moal waras tapi balik oge kumaha, pasti dicarekan ku si Abah. Aduh nyeri, tapi nyeri euy, nyeri, aduh piraku urang cicing bae di dieu. Aduh cilaka beuneunan urang teh, waduh kudu kumaha ayeuna, kudu kumaha eta anu terus-terusan diucapkeun kuduanana bari muringis nahan ka nyeri. Tapi sanggeus terus-terusan guling gasahan gugorentelan bari ohek-ohekan utah getih, akhirna maduanana kulantaran geus teu kuat nahan ka nyeri, tungtung nama narangtung bari rumanggieng oge lalempang ninggalkeun eta patempatan rek nuju ka markas. Beukilila beuki jauh jeung deui sanajan jauh lalampahan maranehna teh bari jeung leumpang oge teu puguh, akhirna mah nepi oge ka markas. Tapi barang nepi ka markas sakabeh baturna waktu eta marolotot nempo kaayaan maranehna duaan dina kaayaan kitu balik. Kunaon adika teh, kunaon sia, kunaon kuningan balik-balik kadun kawas ke patu tas gawe naon sia teh, kawas gawe naon lain sia teh tadi nyebut tarik ulin geuningan balik-balik kadun naon kadun cilaka kawas kitu, kunaon sia teh, kunaon. Cek baturna waktu eta ting corowok kitu nanya bangun kacida penasaran jeung hayang nyaho naon jawaban dua lalaki eta. Aduh dewek duaan teh tas disiksa ku dua jalma. Aduh kamampuan teh kacida luhurna. Aduh geus ulah loba omong si Abah ka mana si Abah. Aduh tulungan aing, tulungan. Aduh nyeri, dewek oge nyeri, aduh dada nyeri, ohek kecelo. Sanggeus nyararita kitu teh duanana terus-terusan utah uger atuh beuki mata kreuwas bae keur sakabeh baturna. Yang geus atuh geus tuh siapa mah aya di jero, geus asup atuh. Cek baturna bari ngagandeng dua lalaki eta dibawa asup ka imah Ki Bantar Gede.
barang asup ka imah Ki Bantar Gede atuh puguh bae. Ki Bantar Gede teh melotot. Nanaonan sia? Kunaon arani ka teh kunaon? Wadon mantog ka ieu tempat kawas kitu patut. Kapan sia dua teh lain tas ngarampok. Lamun tas ngarampok mah meureudanan dewek oge moal nanya sabab bakal bakal disangharupan ku Andika, tapi dina waktu ayeuna teh lain tas ngarampok sia teh lain tas ulin, tas mantog teh mendi sia. Onon balik dina kaayaan kieu. Jawab sia, jawab jujur, montong bohong ka dewek sia. Tas gawe naon, tas ngalakukeun naon sia teh. Ceuk Ki Bantar Gede waktu harita langsung nanya kitu bari mencerong ka cida seukeutna kana beungeut dua lalaki eta anu muringis jeung terus-terusan utah uger ketih lalambaran mata karunya keur sakabeh batur nama, tapi keur Ki Bantar Gede mah beuki ambek bae kulantaran dua lalaki eta teh can ngajawab pananyana. Setan sia, jawab sia, jawab, montong ngacedog bae sing dipati ku dewek. Tas gawe naon sia teh, tas gawe naon? Ceuk Ki Bantar Gede waktu eta langsung nanya deui beuki seukeut nutupna teh kana beungeut dua lalaki eta anu geus matak pikarunyaeun jeung harita teh geus diuk ngajemprak kulantaran leuleus, kulantaran terus-terusan utah uger getih. Aduh ampun Abah, ampun, ampun Abah, ampun rumasa kuring duaan teh tas ngalampah ka hiji lembur tadi nama kuring duaan teh hayang maok dua awewe tapi can oge beunang ngadon datang dua jelema awewe jeung lalaki, tapi kakara ngalawan awewena oge geus teu kuat kamampuanna ka cida luhurna Abah, ka cida luhurna. Aduh nyeri Abah, nyeri Abah, aduh tulungan heula Abah, tulungan nyeri. Setan sia, bener-bener sia goyak kieu datang ka lembur ngon rek neangan panyakit sia teh. Jebrot, aduh nyeri Abah, nyeri. Ampun Abah, ampun ulah disiksa Abah, nyeri, aduh ampun Abah, tulungan heula Abah, tulungan heula, ripuh Abah, ripuh. Cek dua lalaki eta waktu harita ting corowok kitu nahan ka nyeri keur teh awakna geus nyeri jeung leuleus kulantaran terus-terusan utah uger getih sapanjang jalan nepikeun ka tempat eta. Waktu eta ditenggelan deui bae dicabokan ku Ki Bantar Gede atuh puguh bae awakna teh geus teu puguh rasa. Dasar setan cek dewek oge lamun rek ngalakukeun naon teh montong dina waktu burang kawas kieu patut sia kudu diputing jeung diulah sambarangan, sia. Wadon mau kawewe sambarangan dasar goblok sia teh. Jebrot. Aduh ampun Abah, ampun Abah, nyeri Abah, nyeri, tulungan heula Abah, tulungan. Aduh ripuh Abah, ripuh. Aduh tulungan. Cek dua anak buahna waktu harita terus-terusan koko bowongan bakatku nyeri. Abah geus heula ulah maka disiksa ubaran heula ubaran geus diubaran paleku Abah saha anu geus kumawani nyiksa maranehna sabab kuring mah kacida yakina lamun lain jawara anu pinuh ku ilmu mah moal mungkin maranehna teh kawas kieu. Geus heula Abah, geus ulah disiksa terus bisi pae beran rugi urang teh rugi Abah, rugi kalengitan dua anak buah teh rugi Abah, rugi. Cek Marni waktu harita langsung nyegah Ki Bantar Gede anu terus-terusan nyiksa dua lalaki eta. Bongan dewek oge ambek Marni, ambek dewek teh sabab geus cucungah ya dua mangkruk teh tiba heula ku dewek dibejaan lamun rek ngalakukeun naon oge ulah dina waktu perang kawas kieu patut jeung dikudu hati-hati ulah sambarangan. Atuh ayeuna mah geus untung aya sia lamun geus modar sia teh goblok. Ceuk Ki Bantar Gede bari sakali deui nyabok dua lalaki eta. Cepot, aduh ampun Abah, ampun, nyeri. Kubrak. Dua nana waktu eta langsung ngegoler kokosodan bakat
ku geus teu kuat awakna ripuh geus teu puguh rasa. Sanggeus kitu mah Ki Bantar Gede teh langsung menta Marni nyokot ramuan obat anu biasa digunakeun ku maranehna lamun kaayaan cilaka tatu jero atawa tatu luar. Kelila oge Marni teges balik deui bari mawa 2 botol ramuan tina sagala rupa daun-daunan jeung buah-buahan akar-akaran geus jadi ramuan anu komplit dihijikeun geus bubuk. Waktu eta teh ku Marni diseduh ku cai panas dina gelas. Geus kitu mah sanggeus beres diseduh langsung dibikeun ka dua lalaki eta langsung diinum ku maranehna teh kulantaran geus teu kuat hayang geura waras. Aduh, ampun Abah, ampun. Aduh nyeri, aduh Abah nyeri. Untung ampun nyeri bees ya. Geus ayeuna mah tiuk kacedog sia ngacedog. Sok terangkeun sagala rupana. Jeung dewek kacida panasarana. Kawas kumaha tangtungan jalma anu geus wani ngawaras sia. Kawas kumaha sia jalmana. Kawas kumaha geura terangkeun ka dewek, geura terangkeun sia. Ceuk Ki Bantar Gede waktu harita nyarita kitu bari molotot kacida seuketna dina tutupana teh kulantaran kacida ambokna. Waktu eta oge lamun teu inget kana caritaan Marni masih keneh butuh tanaga maranehna hayang mariskeun beuheung dua lalaki eta. Nya Abah nya kieu Abah kieu jalmana teh aduh kieu derak-derak. Waktu eta salah sahiji ti dua anak buahna langsung nyaritakeun saha anu geus ngawarah maranehna dina poe harita atuh puguh bae barang ngadenge ciri-ciri jalmana. Waktu eta Ki Bantar Gede teh matana molotot kacida seuketna kawas arek kaluar kabeh. Anu bener sia, anu paling teu salah dedeluan sia teh teu salah. Waktosna ka Bujang Seep cag urang kanturkeun heula cariosna dugikeun ka dieu. Kumaha nya kaayaan Ki Bantar Gede teh sanggeus ngadenge ciri-ciri jalma anu geus ngawarah dua anak buahna dina poe harita. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.